soalnya manehna dibere timbal wadahna teh. Aduh suwe bener dan gelis-gelis malah ngantrikeun nu kos kieu. Apes batu marek ngabuburit. Ku jalanna kos kieu euy. Kira aku inces kudu bebelokan. Aduh apes. Bisa malenta tadi hanya sekali watt air mah berebuteng nage sok tunda dirinya kulit manten dia teguan tadi teh tunda dirinya guys mana balik pak Ampura nyawa itu kan das dang daselang. Iya tawa di tempat isina doang. Ini kenalan di dia. Eta gini pakaiannya compang-camping gitu. Jangan nu gelo. Goblok budak-budak yang dilihat ku aing ya. Coba ya wadah timbal. Alhamdulillah kebenaran can boga jaker buka. Nuhun ya. Anget orang balik kalanya. Nuhun ya. Ku urang wadah kumbah. Alhamdulillah aya euy jaker buka. Eta gini si mamang geus ngajemput. Di geuning eta jeung ngajemput jeung bake mobil teteh. Biasanya si mamang sok nyemput di kolong. Mang. Si mamang nyumputnya di saan. Aduh urang inget we kasih endul euy. Soalnya manehna dibere timbal wadahna doang. Jangan sana nunggu si mamangna di jero weh. Alhamdulillah buka euy. Astagfirullah diana maneh ini buka urang. Ngeprank gitu. Wah, ieu mah kudu dilaporkeun ye undang-undang ITE. Aduh wajahna ieu mah jeker buka kudu ngajuk deui. Kurang ajar si diana. Arek make masker nganjukna era nganjuk wae.